lagi itu geus bae meminta Gusti abdi meminta teka Gusti ieu zarah ka wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna ieu nu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi Kitab Ridati hiji kitab rek nyaritakeun ridah nyaritakeun pamurtadan. Ieu penting ku urang diaji komo di akhir zaman ayeuna loba niat ucap jeung pagawean anu ngamurtadkeun. Wayana urang ngaji bisa nganyahokeun sanggeus nanyaho urang hati-hati. Pangrugi-rugina jelema ketika maut murtad. Na'udzubillah. Sebab bakal dikulub salilana, dibelem salilana. Ari kitu mah teu murtad sanajan tilok salat mabok terus bae cara tatangga urang atau anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Korupsi terus bae maling zina tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan dikulub dibelem datang ka geheng jadi areng aya harpa ya bangsa 100.000 tahun lah nyana geus leutik harpan sebenarnya geus jadi areng istikadeleunana aya harpan ke diangkat ku malaikat keluar sia areng keluar bangona ieu di jero hate sia aya Allahan jeung aya Muhammadan lah cek nyana teh sawarpan ya kadia cek malaikat keluar ke depan dia di haud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyai-nyayan deui kadeu aya mataan aya irungan aya cedian biasa jadi jelema deui biasa jadi ai tapi mah geus jadi areng ai hideung gehe jalan ke surga cek malaikat embung embung kita ke surga letik hati aja jiban embung emang kan neraka deh kan neraka embung panas ih ke surga ieu mah geus bagus ente lah ente cek jana izin cek jana ke surga izin ya da boga ka izin balik deui tah malaikat ka surga moal tetap bertahan kita ka surga embungnya isina injek ti Gusti Allah geus aya instruksi anjeun tintah ka surga bae kajeun embung-embungan bejakeun ka pangeran moal cak Allah, malaikat tanya nu mantak teu daek ka surga kunaon?
tanya kunyana cak Allah cenah ieu ditanya nu mantak embung ka surga kunaon ya jageun atuh nu mantak embung ka surga pasti geus pinuh di surga nyana meureun pikiranana bangsa Puri Jaya gitu Alam Sutra bangsa gitu cek malaikat ulah sieun surga lega keneh tetep maneh kudu ka surga henteu lah sakitu aing daripada di itu ngemper engke sing serikeun babaturan yakin lah moal aing da kira ka ditu bae lanan ulah wakan can neuleuh pan ka surga lah sanajan can neuleuh ge sabaraha silegana surga cek dieusian ku manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam katungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad mana ting mayakna cek kana jelema bangunan-bangunan kaing datang ka ditu waju pada naranya di mana tempat angkaning geus parinu moal geus ayo ka ditu bae cek malaikat moal bejakeun ka Gusti Allah aing geus sadar aing mah di dieu bae wara teh jelema urang mana eta urang pondok eta ya Allah masya Allah ayo datang bae ka ditu datang enta tapi ku malaikat digiring datang ka lawang surga tuh di cekeun aja lega keneh bejakeun malaikat nyana ridho entah henteu lamun dibere pangtungtungna nyana nu asup ka sorga bakal dibere sagede langit jeung bumi luasna saluas langit jeung bumi bakal dibikeun ka nyana ridho entah teu bejakeun nyana langsung brak bae sujud Gusti gede teuing atuh teu saimbang jakena jeung kula mah salat tilok puasa tilok lah sapira kula entah supaya geura ka jero wah dibere jadi pangpandeurina nu asup ka sorga teh bakal dibere saluas langit jeung bumi beuh atuh nu ngaraji di dieu mah geus teu kacaritakeun ku daena atuh ulah ka amin nya ka sorga nyaon teh geus optimis jasa burung masyaallah nu mantak ulah murtad baheula komo datang ka kafir musyrik na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu murtad ieu tah mantak kurang dibahas lalaunan tentang murtad naon ai murtad teh ridah teh cek lugat ma arruju'u an syai' ila ghairihi babalik tina hiji perkara mengkol kanu sejen ngaranna ridah eta mah pokona mah asal keluar tidinya menghadap kanu sejen murtad eta nu kitu garana jelemana murtad tatadina nyana teh bogoh ka sarwiti urang Cikupa geus jang dipasini erek neruskeun cintana ka pelamunan kaserang tah batur dik dilanjut ke pelaminan belah dieuna nyana neuleuh deui aya si sarboah rada beda cenah ieu mah potonganana geus nyana indit ti sarwiti kuari neang sarboah jalinan nyana jeung nu anyar murtad eta
itu murtad itu dokos itu karena ada murtad. Mantak Sarwiti teh salah si murtad sia. Maka kan eta murtad cek lugot dokos gitu. Cek bahasa. Narik tina asal keluar tina asal kan muka dua atau kadua naon bae eta keur carita bahasa ieu. Ngan ieu mah lain rek ngaji bahasa da rek ngaji teh ngaji syara. Ngaji bahasa mah mun urang deuk ka Arab, karak urang ngaji bahasa. Untuk ke Amerika orang belajar bahasa Inggris. Yes jeung bae mah jeung no kudu nyaho. Minimal eta yes no. You hungry? Yes. Please eat. Okay, yes. Kan entah. Pasti tah bayar. No. Minimal 2 eta. Asal tita dahar yes, tita mayar no. Moal kebal di penjara tuh jelema. Urang deuk ka Arab kudu belajar bahasa Arab. Deuk ka Jawa atuh bahasa Jawa. Urang mengkonon bae mah kudu bisa. Aya nini ka Mekah. Betah jasanya na ibadah di Mekah. Eueuh anu ngaganggu anak incu eueuh betah nyana di Mekah di Madinah. Barang balik datang ke bandara King Abdul Aziz. Nyana embung balik. Paksa aku kepala rombongan bung jaknya na betah nini mah di Mekah dipaksa aku ketua kloter enggak tah ini mah di dia jaknya na teh di Mekah bae resep dia resep iya incu anak dulu di itu di Jakarta geus narungguan karang tak ini mah kajeun paeh di Mekah bae betah jasa di Mekah wah jasa temen ini nginain jasa ibadah cekna di Mekah. Atuh teh naon cek ketua kolektor para rombongan kabeh geus ridho lah nini di Mekah bae mah masalah jadi Indonesia ge geus teu pati mangfaat cek gimana teh geus. Esdek di Mekah teh naon sabodo bisa nini bahasa Arab henteu cek gimana teh. Balik dibikin ke orang Arabnya. Eta kepala kloter mau orang Arab. Orang Arab. Tah, ini merah ini kasih tah. Emang nyana teh kuda. Bisa aja. Bung balik nyana ka ditu ka Indonesia yang di dieu bae. Wow, cak orang Arab lumayan ya. Parawan gen ini no problem cek. Maafi muskilah. Wah, tidak ada kesulitan, guys. Penting malah. Ceknya nanti bikang, bah. Orang Arab perempuan kos gitu. Oh, jelema embe ge ditumpakan orang Arab. Tah, ini orang Arab dah. Sok, gerang ngomong kadinya. Barang ditanya, "Isbuk, calang apa ini?" "Isbuk, calang apa ini?" Isa aja, Majnun aja. Dicarekan ke orang Arab. Cek ini aing mah balik baik ke Indonesia lah. Balik aing balik. Emang orang teu bisa bahasa Arab aing riweuh cek. Tuh, teu bisa bahasa tadi mah betah jasa ceknya. Tuh betah ke bangsa urang di ditu ngahijina. Barang ngomong jeung urang Arab teu betah nyan. Bahkan cek kepala kloter dilalaga ku kepala kloter nini sing hade. Lain orang Arab doang kan bahasa Arabna. Engke nini lamun deuk maot malakal mautna kan bahasa Arab di dieu mah. Aju mun ditanya ku malakal maut teu bisa engke bahasa Arab. Asalna nini moal dicabut-cabut nyawa.
pan ieu geus kolot gua. Heula balik bacana balik ke Indonesia. Balik. Tah, teu bisa bahasa Arab hayang baliknya ke Indonesia. Atuh nyana cerita bae barang datang ke Jakarta, Bojong Incun hadena cenah ini bisa balik. Emang kono tadina mambung balik. Urang Arab garalak cek kira di ditu. Eta nini teu bisa bahasa Arab. Kuari ge urang nu ka markah teh kuari mah tuntunan bahasa Arab. Manasik 90 ka ditu mah dia di tukangna ya tuntunan bahasa Arab. Rapi. Aju lalaunan diajar bahasa Arab. Ngeunah. Kuari mah ngadara-radak. Nanaonna ngadadak mentak tepat dinyaranaheun syarat rukunna munggah haji. Beda haji nu baheula mah barang balik ti Mekah teh ya. Jadi ngajagaan haji na pohara nu kuari mah masyaallah menang lulumpatan berjamaah di Masjidil Haram datang ke Indonesia no padahal mah imahna deukeut tiasa ka masjid kos musuh jeung masjid bung asup ka masjid teh bung ya Allah malah memenang saminggu tatanggana aya anu nanggap jaipongan ngibing deui masyaallah ngibing deui andak barang ditanya sia kunaon ngibing deui lah aing mah di ditu nage gelut bae jeung urang Arab nganggo naon aing di ka masjid Panderi di gang teh tah jadi aing mah teu boga tempat di ditunya urang Arab galak geser cenah aing tilok anggeus salat ge cenah datang keur tahiyat geser nangtung bae aing mah geus ieu terkenal ku ari nyana haji geser ku ari terkenal di Indonesia ngaranna haji geser ya Allah orang Arab bisa dengan geser doang aksarama ngaran rida taqatul Islam biniyatin megatkeun Islam kalawan niat kufur lamun cek tukang ngaji mah ieu hazful awal bidalil lisani biniati teh didapatkeun kana kufrin anu kufrina eta sabada qauli biniati au qauli kufrin biniati kufrin saraja gitu kurang bagus anu bagus mah biniati kufrin au qauli au fa'li eta nu hebat mah mun urang nyaritakeun tentang nahu kulantaran ieu mah kitabna kitab jembrongan teu bisa dibaca ku budak leutik mana bisa budak leutik maca kitab kolot ge hese ieu mah qauli kufrinna diteundeun di tengah biniati eueuhan qauli kufrin ayaan fa'lin eueuhan deui jadi ngetes ka kiaina coba sia bisa tante coba ku aing dik diciclek kieu lamun biniatina eueuh kufrinan sarua jeung biniati kufrin jadi hazful awal lidalil lisani au qauli kufrin aya fa'lin eueuhan ieu mah hazful sani didilatil awal eta nu hebat mata sebab awalna aya kaduana pasti tek masih moal teh kitu jadi diayakeun duanana tanda lamun geus bisa nganyahokeun kos kitu berarti kiaina hebat geus ana hebat kahebatanna nangke dijual ka Golkar jadi geus laku nyana geus kuari mah jadi kiai partai hadena aing teu ka Golkar cenah kuari ka PDI atuh sawaun ge aduh kiai mah lain cenah lain kiai partai mah kiai NU NU ge sogok menyogok kuari kurang sedih kuari nyala pemandangan NU dinten teh ge kultur urang teh kultur NU tetapi urang ningali muktamarna gerlut perebut naon meureun teh NU
gerlut gerlut lamun NU na gelut atau kaum nu lain NU namun perang qatul Islam biniyati kufrin megatkeun Islam kalawan niat kufur au qauli kufrin atawa megatkeun Islam ku niat kufur atawa ucapan kufur au fa'lin atawa pagawean kufur tilu tah ngajina lalaunan bae sebab yang ngaji ridah lain ridah orengan dia mah batuk meureun megatkeun Islam biniyati kufrin ku niat kufur Kizaid teh agamana agama Islam bagus hebat kuari Kizaid bergaul di negara atuh bergaul di negara mah sebab negara orang malai negara Islam negara demokrasi teu salah ngan inget asasna demokrasi mah lain asas Al-Qur'an lain asas agama asasna ialah asas materi jauh bertolak belakang antara Islam agama naon kitu syar'i yakni agama naon kitu negara syariat jeung negara demokrasi asasna jauh ieu mah asasna religi Islam syar'i mah agama syariat mah negara syar'i mah negara syariat mah tapi lamun demokrasi mah adalah materi jauh antara agama asasna jeung materi tapi di Indonesia bisa ngahiji di Indonesia teh bisa ngahiji aya 3 agama nu diperhitungkeun baheula ku Bung Karno hiji agama Islam sebagai mayoritas 2 agama Kristen berikut Katolik berikut Protestan nomor katilu Marxis tapi bisa dihijikeun dari Sabang sampai Merauke ialah keistimewaan Bung Karno lain sakadar menang pemikiran Bung Karno nang musyawarah para inohong-inohong nu aya di Indonesia terutama mayoritas Islam tentu para kiai-kiai satuju ngadirikeun negara demokrasi anu make Pancasila kok bisa kos kitu sih wallahu a'lam geus kos kitu bae tetapi dirasakeun kurang damai indah bahkan kuari jadi percontohan negara-negara lain jadi percontohan negara-negara lain kiai teh setuju lamun kuari negara Indonesia dirobah ku urang kuari jadi khalifah sangat setuju nah atuh kiai henteu ngarobah atuh hayu jeung aing perang sia lamun perang boga naon boro-boro ditembak ku hinis ge geus coplok sia kayakinanana namun endek urang ngarobah negara kayakinanana mantak pupuk di kuari lalaunan supaya satu saat urang dek ngarobah negara keyakinan orang geus luhur lamun keyakinan model kos urang kos kieu mah moal menang urang dekat contoh keyakinan ya kurang kumaha harebatna nu aya di MPR kurang kumaha harebatna menteri kurang kumaha gubernur harebatna dina harti harebat teh aya sagala nu talar Quran kapan di MPR teh lain lalagaan mun nyaho
Menteri Agama teh nu kamari ieu teh lain lalagan, eta teh Quran teh talar. Lamun urang nyaritakeun adil baheula. Talar Quran. Talar Quran, filsafat hebat, hadis da pohara, bahkan kuari keur nalar Bukhari. Berarti kan hebat lain lalagan. Tapi kunaon eta Quran nu hebat, hadis nu hebat, wah kitab dibacaan, akhir hayat jabatanana. Tah, nu di luar teh nyaho, heuh. Lobongana ngajina ngawuduk bae, heuh. Sabaraha penggede anu disel talar Quran, talar hadis. Berarti kan ilmu teh teu ngajamin boro-boro di akhirat, di dunia kene kos kitu. Quran ditalar, di dadana aya Al-Quranan, di dadana aya hadis Bukharian. Ketika berhadapan jeung duit miliaran, Quran hilang. Quran eueuh nanaonan, hadis eueuh nanaonan. Nu kadeuleu eta percis kos bangsa kiai tukang ceramah. Ini kos itu. Sama seri kos aja yang serikeun. Pan aya jelema na di dieu ulah seserian. Aduh ya Allah. Nah, paingan cek abah ingat baik. Nah, teka bita abah mangadengi jelema pinter. Teka bita abah mangadengi nu talar Quran. Teka bita, ih pan. Masa sih abah teka bita cakate? Teka bita aja abah majena jelema palalinter jasa jo katalar Quran. Teu saya tiga-tiga acan. Ku lagi heran. Ajun kumaha nu kabita nu ikhlas. Tah lamun geus ikhlas kakara. Emang bupati nu talar Quran. Beuh. Atuh komo nu pinter mah. Bupati Garut aceng-aceng. Emang teu pinter lain lalagan maca kitab na ngadorolang. Tetapi kapan nyana mondok. Masa antren di teralis. Eta kan berarti tuh mantap ulah kaget orang lamun nulu kepinteran seseorang, ulah kesima orang ngadenge bangsa dokterandes, ngadenge profesor, ngadenge doktor. Coba tes heula keikhlasanana. Lamun geus bisa ikhlas kakarak urang bisa nyembah ka nyana. Tapi can ikhlas maning hitutan brut beres. Nah, tuh pinter ge ngajakan. Ya, negara Indonesia emang teu palalinter nu jengkel negara. Boh, urang nyaritakeun hadis jana leuwih bisa, nyaritakeun ayat nyana di luar kepala, nyaritakeun politik pohara jasa, ekonomi lain lalagan. Tapi panambruk ke Indonesia. Negara nu terbesar di dunia korupsi. Alhamdulillahirabbil. Teu wani sih nyebut alhamdulillah. Sakitu ku aing geus ditosran ge. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak negara mah. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak agama mah. Ye. Nu mantak ulah kaget di lembur aya dokterandes, aya sarjana, aya santri. Tamat SD gen teu. Santri mun ditanya sia sakola kelas sabaraha 3. Atuh teh boga ijazah henteu aing mah. Emang kunaon sia teh naik? Bayaranna make suluh keur ieu. Jadi ya santri lah. Iya dokterandes, sarjana, nu sejen aya. Wayang ngariung mah santri nu dipanggil. Sarjana ngamakmum ka nyana. Al-Fatihah santri. Lah, cak sarjana teh emang sakitu doang ieu cenah santri mah hayang ngariung doang. Je, saekeun sungu teh ku aing sia. Iya manfaat lah itu ya tuh santri, masya Allah. Ejeng nu nyahoeun mah beda. Iya sarjana, iya doktor, iya santri, sarua ngarendeng. Nu nyahoeun mah beda. Sinarna lain deui, sinar wajahna lain deui. Sebab aya ikhlas santri mah, santri ge lain santri anu haju ka Golkar lain ieu mah. Pagong ka Golkar mah. Alhadin sawa teh mah.
Nah Zaid agamana Islam gaulnya lantaran di Indonesia mah atuh kos kitu jadi aya Islam, aya Kristen, Protestan, Buddha, Yahudi ayalah di Indonesia mah gaul ku sebab gaul caroplok keyakinan di jero lalaunan saeutik ka bawa akhirna kadituna ngomong geus lain deui agama itu ya sama saja baik-baik terus gabelah dituna tu bergaul bahasana ge milu ka Kristen milu terus etik kabelah ditunanya ngarenung gorenganannya di Islam eueuh nu hebat di perekonomian ningali anu baroga pabrik da Kristen ningali nu boga perusahaan Kristen ningali anu mararaju usaha anu boga Indomaret dan lain sebagainya hampir mayoritas Kristen Islam aja eueuh cakyana lah aing neuk ngazam asup Kristen bae lah ke bulan hareup mah kuari keneh asup Kristen atau aing neuk niat asup Kristen harita keneh niat Kristen jadi niat kafir harita asup niat jadi Yahudi harita harita jadi Masya Allah ya diniatan di jero hate teh deuk asup ka Kristen atau Katolik atau Protestan atau diengkekeun deui lah caknyana ke bulan hareup aing mah kakarak asup Kristen harita keneh ngan asup Kristen bae disape di neraka jahanam Masya Allah ayo sing hade kuniat atau digantungkeun niatna ditaklukkeun lamun itu si Kristi daekeun ka aing aing ngasana deui awewe di dunia ngannyana doang ye teu budak buta atuh mata ceknya nama urang Lampung mere sakitu parutihna gede adat datang kajana tuh kos kitu ngomong nage sejuta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah sejuta gadis yang cantik hanya engkaulah yang kucinta wow parah jasa sedangkan si Kristi mah agamana Kristen nyana ngomong andaikan si Kristi mencintaiku dan mau menjadi kekasihku siap aku akan masuk Kristen cek nyana eta harita keneh geus daekeun teu daekeun eta nyana mah Kristen bae Masya Allah na'udzubillah min zalik wa min dzalik sing hade Gusti Allah ternyata di Indonesia tekudu sa Indonesia Tangerang tekudu sa Tangerang horenganan di sababara lembur aya anu ngudag-ngudag awewe kemudian awewe na Kristen nyana sisi lalaki asuka agama Kristen ya Allah hanya demi sawah mencong akidah dikorbankan ku goblok teh si jelema ieu bakal carita urang goblok teh padahal mah atuh hidayah we dicabut ku Gusti Allah mantap hidayah mah mahal jasa lain nu urang nu Allah urang lamun inget ka kibar siso 500 antena ge nu bisa hiber tapi pannyana kabita ku seorang wanita ya Allah ya Rabbi zina mabok ngabunuh maut kafir mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah ketika dicabut bauna naon aye niat sing hade lempeng-lempeng mantap jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah
ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3 jangwatan iman la ilaha illallah 3 balik tarik andapeun bujal 2 jari sampai ka ubun-ubun supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah bantingkeun ka luhureun susu katuh 2 jari la ilaha illallah ka handapeun susu kenca 3 tas salat seperti gitu disebut talqin zikir tarik napas ilaha illallah geus ku 3 ge insyaallah ku 3 ge jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia nasehatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah cak urang teh aing hayang amat nasehatan ku urang awak sadar sia sadar jasa najan sia teu sadar ge dek naon pake meulina tuh kan jadi tenang urang atuh jualin sawaja eueuh gunung nu dijual eueuh naon metoa dijual ku sia sadar tenang jadi Masya Allah eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup manasehat lah awak memewahan ting atuh di dunia ieu ge bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal paeh tuh kamari ge tatangga paeh teu dibawa segala rupa ge ye atuh geus ge bakal paeh ketungguan di akhirat ulah sok hayang senang di dunia urang mangke di akhirat boga sorga eta ge mun ka sorga teh nasehatan Allah karim rapi Masya Allah sih ada niat kufur berarti langsung jadi kufur niat Yahudi jadi Yahudi niat asup Kristen jadi Kristen niat jadi Buddha asup Buddha sing hade niat urang termasuk azam urang beda niat jeung azam ai niat mah qasdu syemuk taronan bipali ari azam qasduhu wa tarakhu anhu jadi ngamaksud ngan engke berarti ngazam ngan sarua ngazam niat dina urusan kakufuran mah tetep bae kufur bae masyaallah sing hade tan mantap hati-hati niat urang azam urang Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeulean jeung dedengean mantap kurang-kurang nama sing gelenceng ke di akhirat ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidam bakom mukhalafah lil hawadits qiyamu bi nafsi wa daniyat qudrat terdat ilmu ayat eta bae artina wujud aya-ayana teh kidam teh artina teh heula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgengna Allah tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh henteu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid. Urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid. Lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah, henteu kumaha bae ge ngeunah. Sebab urang sok ngomong wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. KBG itu kudrat Allah bagus ti Allah goreng ti Allah rasupkeun ka jero hate KBG jati Allah bakal ngeunaheun geura dibere sugih ngeunaheun dibere susah ngeunaheun sarua ti Allah
dibere sehat ngeunaheun, dibere gering ngeunaheun sarwati Allah. Ngomong sacayut. Kamu kira-kira aduh. Gerek dibere ti tajong geus nyerekanan batu urang. Tajong goblok batu teu neuleuh sia ka aing. Cak batu. Emang aing teu ngadenge emang aing ngira neuleuhna sia goblok deui cak batu tolol sia. Teh katabrak sapeda gitu sia. Bener bae kadi itu katabrak ku sapeda. Nah, eta badak si ade. Urang kok kitu bae. Encan datang ka jero. Saha nu geus datang ka jero teh? Eueuh deui. Nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabelah dieuna para khulafaur rasyidin, kabelah dieuna para aulia-aulia Allah. Terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh minta dimajukeun usaha. Emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali, hiji pajukeun abdi, mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti. Kan siapa kos kitu mentana. Eta teh salah. Ulah kitu atuh. Geus bae meminta Gusti, abdi meminta teh ka Gusti, ieu zarah ka wali, wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah. Capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna ieu nu dizarahan ku abdi, jana mah geus bisa tawakal, jana mah bisa sabar, jana mah bisa qanaah, jana mah geus deukeut jeung Gusti. Abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya orang teh bisa nuturkeun nyana. Mazarah lah. Mau pemimpin zarahna ge kubloon deui. Pemimpin ayo. Ke dipangmentakeun ka ditu, ke ditawasulkeun ku kula geus pokona. Hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis. Kula nu ngalaporkeun ngan beuh. Eta tolol pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zara nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana. Eta teh geus kitu haram tuh zara geus kitu mah. Ulah haram naon kitu zara ka para wali basa kumaha. Eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran. Masyaallah. Urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang gulak-gilek. Koncina mana? Koncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunya sakitu wae. Lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilek wae kajen kumaha. Kajen talar Quran, talar hadis, kajen teh nyana geus bahsul masail. Tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilek wae. Kamari Muktamar NU aya 3 panitia. Panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli. 2 panitia gadungan. 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah nu diibah bae ge nyaho. Cek kiai nyaho na menang ti mana tuh? Ulah mimilu ka aing. Saya masih aing mah aing. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli. Panitia muktamar asli. Nomor kedua panitia gadungan. Nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1. 3 panitiana. Nu panitia asli ele ku panitia gadungan. Lantaran panitia gadungan mamawa tas segede. Tas segede. Disatukankeun nyana aya tas. Kabeh kunyana didatangan. Siap henteu? Anu dibere 50 juta, anu dibere 30 juta, saurang kiai. Kiai kan jarago ngajina. Anu geus di otakna teh aya bahsul masailan. Quran aya di otak. Hadis aya di otak.
tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamer eta duit. Kukula dibejakeun sote, geus hancur-hancuran ku ari. Ye emang kumaha gitu. Kadang kurang anu nyawan anjing siapa? Nyawan aing. Coba buktikan kiai, nu merean duitna ngobrol jeung aing. Dek lompat ke mana sih ya? Dek lompat ke mana? Ayo ngaku sia, disesuaikan sungut sia ku aing. Ya maksudnya non rusak jasa. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana. Yo basul masail jarago. Nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun. Emang naon? Duit main. Ieu nu mantak agil sirat deui nu anu terpilih duit nu main. Baheula matas bahsul masail, matas mutamar NU di jero dada, di jero otak aya bahsul masail, mawa ilmu, kuari balik mutamar. Nu ditugakang teu nyaho anu di luar. Ieu naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae, kula maca tadi. Aing mah teu kabita, bisa ngaji, jago ngaji teu. Nu kabita ge ikhlas, tak kadadehekeun we tadi celi. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas, can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas, abe jelema marere duit ka kula. Sial jasa. Orang hese tak ikhlas. Aduh, masyaallah kan. Nomor kahiji, nomor kadua Eta Abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel ku sia. Aju ka mana keun? Ulah bawa omong. Aduh. Aji pending geus kieu bae aya keneh eueuh. Ieu kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama abe maju. Urang jeung pamarentah ulah bendu. Jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah. Nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna, jab birokrasi memoal kaluati pamarentah. Partai kaya di pamarentah, hayu dukung pamerena ulah dicokot. Cak kitu. Ulah kieu, ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah. Ulah negara urang kan negara politik. Politik kan aya di pemerintah, anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah. Jangan salah mah, lain pemerintahna lain politikna, kiai nu narima duit di pemerintah. Eta nu salah nama. Lalu bawa ngomong put, tenang geula. Besi pajar ekstrim ka bawa teu. Numantek kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Kan nyana maksa, manyal maksa bae kudu bae, terima kukula. Terima kukula bener nganyana jangka masjid moal mali ka masjid ke. Moal masjid dia moal ulah duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi. Lamun narima geus sabaraha miliar masjid. Ulah ieu mah endek ngaji bae teh ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing. Asupeun deui cokot 50 gede teuing. Akhirna mah 500 mau nyata geus teu kadele. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengekeun. Geus nyana pelit ulah dipenta. Geus di imam masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masyaallah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilahkeun ti tangga bangun darahek nya mah di dieu. Sebab diomebe ku panitia. Aduh. Ya, urang nyaritakeun niat cing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep.
hartina mantep boga keyakinan yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin ta eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu husu salat teh teu husu salat sholli fardal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa Allahu akbar mulai sapatu aing sendal aing anu maling moal nya ieu masjid ieu mah biasana rada rawan ieu aduh ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kan kaduhung jasa aing aduh masa si salat kos kitu tah eta kan salat hampir rata-rata Bismillahirrahmanirrahim aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeli motor tah ngan 3 juta hese jasa ieu ngan 3 juta aduh beta ka bapak teu dibere ku bapak aya 3 juta ieu keur salat motor nu aya di jero hate lain Allah nu aya teh sapatu nu aya teh sendal nu aya teh kendaraan nu aya teh jabatan kunaon eta niatna kakarak cangkang doang ngaranna ilmu yakin kakarak datang ka ilmu mah kos gitu udaran tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin ainul yakin be mulai husu aya husu ngeunaheun salat Allahu akbar keagungan Allah bakal katempo keagungan Allah bakal kadeule keagungan Allah karasa bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnya na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya khusu ngeunaheun dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allahan geus kajen kumaha ge geus ngeunaheun bage ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dia teu geus teu karasa biasa mah urang mah pun salat teh pabeulit jeung reungit Allah wali maghdubi alaihim waladdallin cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia aing pindah bae kitu ya salat ya Allah ku hese-hese teh tah moal bisa lamun urang teu ngarahan kudu diarah terus lalaunan ngan moal bisa datang kadinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apandek awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Muin eta jang urusan awak naik urang dek ngurusanana dek ngurusan kolbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana besi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ye montok aya nu tas disuntik aju bodak kieu bengkak bodak kieu bebe jadi ka dokter teu tanggung jawab geus bodak sagede kieu teh dokter salah nyuntik mentek ku hari tilok nyara runtik dokter masih salah ieu ku hari mah teu main suntik obat bae geus pokona teu barari sen nyuntik bari mah baheula mah suntikanana jago jasa lamun urang deuleuh Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge nongeng trek beres Gusti Hasan kok gitu enaon ieu panyakitna ieu cenah ceuli kala luar cule sia mah dibawa ka dieu Gusti Hasan buku urang mah izin nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan cule-cule dibawa ka dieu cek ka dieu dibersihkeun tapi emang geus kosit gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui ieu tuh pan boroknya
iya borok bilatungan siapa borok nage pugu urang izin mau borok kadinya nya ngomong embat jasa Pak kade kau yang diroskam sia aduh itu Gusti Hasan beres nonggeng suntik tret beres nya nyuntikna ge asal nonggeng di urang ngaju bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kan nyuntik hese ya Allah kari iya orang mus boga ainul yakin mangeunah. Berarti kan guru ngurusan hate. Berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate. Geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna, ngomongna. Geus ngomongna ge ngomong awak bae. Ngomongna ge ngomong awak bae. Nyana mah lamun ngariung nu diomong-omongna kepentingan awak bae. Eta jauh bagus lamun diberkatkeun. Jang awak kan jauh mah. Jang awak. Eta jeung boluna sakalian. Jang awak pantakan. Nah, wajib ke wajib kuateun wae. Eta mah garong ngaranna. Eta jang aja ngariungnya jang kepentingan awak. Sing ade panitia, sing ade nya ulah indit sing ade panitia besi poho. Inges negoran panitia bae nya nama. Tepan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona sakina eta kan jang awak ngomongna ge eta jelema datang ke awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zahir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu kan. Ketika kiai zahir ngomong-ngomong kolbu nyair teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zahir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh nu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka maripat di jero hate teh di jero jelema anu maripat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero maripat mah cai maripat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunana melalui lisan ketika jelema maripat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sakali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang ya heuh herang ye cai ngeunah marandi luis nah di benak ahli marifat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tarariis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman sing kolocor cai masya Allah tapi lamun kiai zahir cai mah cai ngan butek kiru biasa saya tas mani di mana di itu bangunna kadina rodek sia kadaleuna bangunna kadaleuna apa sia rebok amat teh teu herang teh herang tas mandi tapi teu herang sia ngajakan jurang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu. Mbok. Entek ditaringgalkeun ku jelema. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat. Embung mandi nyana di dinya ku sebab naon? Sebab nyanana ngabutekeun hate. Eta bae sok baga pikir ku urang, sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah. Ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang atuh teh sia ditu magahan ngaji heueuh teh tadina aya 200 sama jadi titahan kuari aya tinggal 3 jeung tihang aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 berarti ngaji saurang atuh
tiluan jeung tihang berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun masyarakat ulah disadekan jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kieu-kieuina kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing kadinya kabur garoblok kurang dinya mah ih cak kurang dinya siana goblok tungtun apa goblok-goblok ban lain ngaji hate nah iyalah si hade biniyati kufrin terjadilah pegat Islam yakni keluar ti agama Islam kusebab niat kufur Masya Allah na'udzubillah min zalik hiji pegatina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi niat jadi Nasrani niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser nyana jadi kafir jadi murtad nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman na'udzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan ku kimusoni petamah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inat bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas tamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah baik jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam na'udzubillah min dzalik masyaallah atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Su'aib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh mah lain nabi teh mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu wes cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek aing mah teu ngarukun cek aing mah. Ji tolol. Aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cek aing mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprak nyana ngomong, naon eta iman?
segala iman segala naon eta iman eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teh nyaho naon eta iman teh nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman namun kieu mah atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambal aya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu betah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau geus kitu tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad eta masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah meme salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta ke mangker naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasbih sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah ge Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ja la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad
sing ada tak ya sih wala sok wirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu gas murtad teh jelema kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in dia teu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan ku la haula ka bayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah Allah bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna ngazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geung cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari malaing batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa bae eta ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung mah pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia ulah sok aing balayah kitu moal meunang nu geulis sia kan geus sudah lamun sia menang nu gelis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis dia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajikanna gelis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah jak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh
Kaki Umar bawa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita. Ulah sih hade. Kos kieu. Lah meureunana aing mah sakieu ayana. Emang kunaon gitu? Aing dagang endog aju. Aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari. Atuh ngagibeg. Sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh. Beak yang modal-modalna. Geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah. Bagus ya tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib betul teh mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah mah lain nasib segala sia mah lalawara eta teh nganapikeun nasib berarti murtad. Beda saeutik teh ngagiclek tah. Beda saeutik mah ngagiclek. Mun kieu mah, sia dek. Duh lain malah dagang endog acak-acakan. Meureun teu peupeus ka pabe, angkorak goblok ieu, pamimpin ieu. Rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak. Maksudnya pamimpin lurah, camat, bupati apa gubernur. Pabe. Teh jelema keur mana mah kitu, Bang. Gara-gara endog peupeus kabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok biasa tolol biasa tapi lah nyadar kos nasib ti Allah meureunana lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ti Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asem ge inget tidak nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tah mah lain nasib tah mah lalawara sia bego murtad lain nasib eta dah emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasibna mah nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna mah memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian hukum lagi 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku bade ngeng soal kawin aing macam kian teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh
sia dikawin jeung monyet gaya kayak misalnya siap frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cii sia kurang gitu ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah aya geus pegat eta murtad eta Masya Allah karim setik mangagi cerek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna ingat kan nasib bagus sapuna geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingkeng langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh Minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mantak eta lady day di Mesir nyana boga kitu kabogoh
itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku Allah mah berak terus jadi wali teman tah. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh gelang. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon ieu mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kene. Ulah sok ngomong gos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Dia teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunah eta kos kitu. Ngeunah, lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya. Siapa sok aju kitu. Aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus insyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongkoh marah ongkoh. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae. Geus aya tulisanna manan gigi di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sebab dicandung geus cukup meureunana. Geus. Kakak bedana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja geus marah. Itu bebeja tuh pan ngaranna geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nanya eta seukeut irungna seukeut asa irungna. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak. Kakak imam ngomong bae geus kawin teh can. Geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura Kak. Acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abah Kak. Nu bener tah tuh, pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we. Teh inget ka nasib eta ustazah. Cobaan habek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah teu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Kan kakara dicandung bae ge marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu tah. Aju sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtungna mah ka aing we kabeh. Tebareres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema.
balik kanyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malik da kanyana. Masyaallah karim sing ada. Atawa kieu Zaid ka dieu. Ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia. Ieu sia ku ari kerja di DPR Bang. Heeh. Aing nyaho jasa. Sia kamari ieu mawa awewe emang aing teu nyaho. Emang sia nyaho? Ye. Aing rakyat tapi nelegeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah, sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeja ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teu Islam. Sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah. Tah, geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam lah. Sia Islam kan? Kok sia kos kitu amat? Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Si kurang teh kan kitu tah. Eta bentuk nasehat. Maksudna negor, sia Islam teh lain sih. Lain ini mah cak DPR teh misalnya. Murtad